anu kudu diimsak letah supaya teu loba nyaritakeun anu lain caritaeun nana. Mata teu loba tumpat tempo lain tempoeun nana. Ceuli teu loba dedengeun lain dengeun nana. Nerjemahkeun bahasa kolot anu jero nyaeta tiis ceuli herang panon hampang. Mentakan ngudag dina bahasa torikoh nyaeta ayum sika ngeker atawa nyetop min jami'i a'do tina sakabeh anggota badan. Jami teh berarti ti dieu rek sukuna, rek leungeuna, rek matana, rek ceulina oge letahna. Lamun batin berarti kana hatena. Mata disetop tina barang tempo. Ngaranna ge puasa, stop barang tempona. Disetop tina naon? Nyaeta anu teu meunang ditempo. Lamun Quran ngaji meunang teu ditempo, kudu Quran mah supaya si mata ngajadikeun saksi. Sok sanajan katalar ge tempo Qur'ana supaya mata ke nyarita Gusti abdi nu ningali kana ayat huruf per hurufna itu. Sok sanajan katalar. Sabab suatu mangsa engke di mana ieu kertas. Da Qur'an ieu teh bentukanna kertas biasa. Lamun heug ayeuna jelema hafid geus teu dararaek maca di kana Qur'an, teu darek di maca kana kitab, tulisanana dieuweuhkeun berarti moal maraca deui. Nginget we nu aya dina memorina. Di mana memorina keur kusut leungit eueuh bacaeunana. Mentakan ayeuna sebagai bentuk kasih sayang para sahabat dimulai ayeuna ti Abu Bakar, coba atuh cenah kumpulkeun Quran teh. Pan dibantah teu aya ti Rasulna. Rasul teu merentahkeun bahwa Quran dibukukeun. Teu jadi. Beres Abu Bakar lompat ka Umar. Zaman Umar teh urang kumpulkeun cenah aya nama sabab loba para hafid Quran anu tewas di peperangan, loba anu gering terus maot. Ieu ke anu penghafal Quran tos teu araraya, engke umat bah dituna kumaha? Tah mulai we geus aya meureunan mun ceuk urang mah RUU kahapelin gitu, RUU rencana undang-undang. Tah karena rencana zaman Umar teh. Begitu masuk ke periode berikutnya ke Khalifah Utsman, tah dirangkul sok kumpulkeun kabeh penghafid Quran terus teangan coretan-coretan anu bentukna Quran. Nu tina palapah korma, tina batu, tina kulit kumpulkeun. Kusabab ayeuna semakin banyak para sahabat anu tewas pan perang terus. Tak dikarumpulkeun. Karak we disusun zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Bid'ah. Pan enak keur usum bid'ah dalin. Bid'ah cenah. Naon bid'ah teh? Eueuh ti Kanjeng Rasulna tina tuntunan agama. Rasul teu marentahkeun Quran dibukukeun. Berarti lamun sakabeh bid'ah dolalah sesat, lamun kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sakabeh bid'ah eta sesat. Sakur-sakur nu sesat diasupkeun kana neraka. Kumaha atuh? Urang bisana maca Quran teh ku sabab aya tulisan nana. Urang bisa maca kana kitab tuntunan hadis ku sabab aya kitab
kitabna lamun heueuh tulisanana rek bisa ti mana titah talar atuh ayeuna lamun rek dibalikeun deui mah geus bisa katalar sakumaha Al-Qur'an. Oh, alhamdulillah falak binas mah aduh nolong beneran falak binas kuliah anu sok pabeuli teh neangan pararanjang osok ina atau ina li ila fi quraisin wal asri eta we mulik boknya urang mah ya segitu juga sudah uyuhan kumaha lamun hafid bisa satu Al-Qur'an full bagus gitu. Entah kan ayeuna nu para hafid oge sok maca ngulang-ngulang Quran. Tara eureun disebutna murojaah. Boga hanca selain murojaah oge ngaderes disebutna tadarus. Urang mah pan tadarus nungguan bulan puasa bari jeung teu tamat deui. Sakitu teh dirempung. Bulan kamari urang sa tamatan setengah lain biasana sok dua kali tamat itu ngurangan mungkin dia teh biasana dua komo keur aya nu rajin pisan nu bisa dua leuwih boga hanca keneh kaburu beres lah takbiran eureun sawat teh diteruskeun geus engke deui kapanggihna teh gitu Ramadan deui kuduna mah di murojaah atau di tadarus ngadares gitu tadarus teh lapan darosa ngadares teh maca diajar entakan aya bahasa madurasa teh sakola teh tempat diajar berarti darosa teh belajar maca we terus gitu. Urang mah pantangel teu ari teu ari jadi teu boga hanca gitu. Hiji tah bahasa tina urang maca Quran mah kudu jadi teu imsak kabeh cicing diam itu emas. Jadi ada saatnya diam itu menjadi emas, tapi pada saat tertentu diam bukanlah emas. Justru jadi bumerang. Punten cicing we. Assalamualaikum cicing we. Salah eta mah. Di mana aya nyebutkeun salam? Jawab. Di mana aya nu punten? Jawab gitu. Bahkan namun ngajawab salam mah jadi pahala. Bahkan dina lapan imsak di dieu itu seluruhnya jadi kondisional. Kondisi mana anu kudu diimsak letah supaya teu loba nyaritakeun anu lain caritaeun nana mata teu loba tumpat tempo lain tempoeun nana ceuli teu loba dedengeun lain dengeun nana nerjemahkeun bahasa kolot anu jero nyaeta tiis ceuli herang panon hampang letah tiis ceuli teu loba dedengean teu loba teuing ngadengikeun gosip herang panon teu loba teuing nempokeun doraka hampang letahna jadi dibawana teu loba teuing cacarita nempo nu liwat pan katempo mimitina geulisnya cenah ngan hanyaka teh eta diudag juga hanyaka tungtungna we datang ka ondangan cenah gagal we ondangan teh agreng pangantena garulis hanyaka dahar teh cenah liat dagingna aya we gitu teh ya aya alusna ditungtungan ku goreng geus we imsak gitu katempo cukup katempo tong dituturkeun mun bisa mah ayeuna pandanganana dialihkeun di mana nempo nu geulis teh geulis geus gitu teh bahkan nempo anu kitu teh ulah langsung ayeuna wah hayu tuturkeun saha teh ngaranna di mana ngaranna saha di mana
nomor telepon sabaraha aya tah mah nilipik terus kana namahan deui eta nu sifatna dohir katingali nya ngekar tapi lain nu bangsa dahar jeung minum eta mah urang nu puasa syariat ari nu bangsa torikot nu tadi mah nyata puasana mata puasana letah puasana ceuli tah kitu lah anu leungeun sok opepang